Aisyah dan naonan teh muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli oh di meeting ngiga penggawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah aya kamajuan ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeun abong kena kapiheulaan kreasi bararaeun aya kamajuan kitu sariring kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon nambah heula aya sound system eueuh membran ge bae dieu batu merak ge bae dieu apan sekolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali ulah ngiglan singa lain eta ai kana seni resep siapa hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang model sorana ulah ngageblek kitu mah jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh
pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manyangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain mana teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya bereto itu loba panggilan ke mana Minang dipanggil ke kantor polisi nggak dalang lain masih mau ke radio ampun kudu modeki ya cek raja teh ya pati kanya kaharep tah sorana kitu tuluy pati teh kaulan pan beda si sok maneh hahaha pati kanya kaharep kaulan nun Gusti ayo pikir saeunaut tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae si sok sia kumaha dalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangra naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mah aing mah yang panu teteh ka Citra Yuda teh lancuk teteh coba ai Citra Yuda teh dulu Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu geuring Gatot Kaca anjing engke kunaon atuh sok tong ngambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek atuh gede-gede ambak diburu hanteu aing mah ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami Bade kemana ibu hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater sia tidak baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater naon Ciater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula starter anjing nu kitu mah nya aya naon deui ka Ciater teh aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateu dek ngeueum di ditu iya wah saha tah Purbakesa teh adina Arimi gitu acok ai kupingan teh bade ka Ciater bener Purbakesa coba nepi ka ngageblek gitu anteur wayahna hayang pangijeng pilot iya ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban
etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan acek. Aduh, wah, acek. Aduh, Agus Lioban tutup. Acek, da geus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek Eta Bima mawa belut. kumaha aing mah ieu atuh eta. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawaran. Ieu teh ari mimitina budrip ari teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ih goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceu. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Yang kaharep deuleu yang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hai, celalakun euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadi dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing, kadi garing. Aduh, aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba gareng eta teh naon menyerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangkan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade ngabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana ta urang? Duh. Ya aya bahan cilaka saya teh jadi.